Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu Pipit dina pangajaran basa Sunda. Pangajaran basa Sunda kanggo mingon ayeuna nyaeta ngeunaan karangan pangalaman. Naon ari karangan pangalaman teh? Tah, dina kahirupan sapopoe, hidep tangtu teu leupas tina rupa-rupa kajadian anu geus kaalaman. Pangalaman nyaeta kajadian atawa anu kungsi kaalaman ku saorang jalma. Eta pangalaman teh tangtu ngawengku pangalaman kabunga, pikaresepeun, tagiwur, pikasediheun, pikalucueun jeung sajabana. Pangalaman anu ku hidep karandapan teh tampolana sok dicaritakeun deui kanu sejen, boh dicaritakeun, boh lisan, boh tulisan. Aya dua rupa tulisan ngeunaan pangalaman, nyaeta pangalaman pribadi jeung catetan poean. Sabenerna antara pangalaman pribadi jeung catetan poean teh dua hal atanapi dua rupi anu teu pati beda. Dua-duana nyaritakeun caritaan anu kaalaman ku hiji jalma. Pangalaman pribadi dina nulisna hampir sarua saperti rek nyieun carita pondok atanapi carpon atawa nopel, nyaeta ditulis kalayan dumasar kana aturan atawa panduan nu aya dina cara nyieun carpon atawa nopel. Sedengkeun catetan poean mah dina nulisna teh nyaeta langsung ditulis bae dumasar kana kajadian anu aya unggal poe atawa umpamana aya kajadian anu penting. Mun ceuk bahasa barudak ayeuna mah catetan poean teh nyaeta diary atanapi buku diari. Lajengkeun deui. Naon hal anu kudu diperhatikeun umpamana rek nulis karangan pangalaman? Di antarana wae kahiji, langkah nulis karangan dumasar kana pangalaman. Jadi mun rek nuliskeun karangan pangalaman teh kudu bener-bener kana pangalaman urang nu geus dirandapan nya. Naon wae nu aya nu langkah dina nulis karangan dumasar kana pangalaman teh? Kahiji, tangtukeun heula jejerna atanapi tema pangalamanna. Nah, hapi kabungaheun, nah hapi kasediheun nu rek dicaritakeun teh. Kadua, ngadata jeung nyatet sakumna kajadian sacara runtuy. Jadi timimiti nepi ka anggeus si pangalaman eta teh kudu didata, kudu dicatet ku urang teh naon bae. Katilu, ngadata tur nyatet sakumna palaku anu kalibat, saha wae nu aya dina carita atanapi karangan pangalaman eta teh. Nah, ku urang sorangan atanapi aya batur. Terus kaopat, ngajentrekeun kaayaan tempat kajadian. Jadi kudu dijentrekeun, dijelaskeun tempat kajadianna teh kumaha kaayaanana teh. Kalimana nangtukeun gurat badan carita nu rek ditulis. Jadi ditentukeun heula garis besarna cerita yang akan kita buat itu bagaimana. Langkah kahiji langkah nulis karanganna. Anu kadua, bagian rangkai karangan. Jadi kudu aya rangkaina heula. Tong langsung ujug-ujug bere-bere nulis tapi aya rangkaina. Nyaeta nu kadua teh rangkai karangan. Naon wae nu aya dina rangkai karangan teh? Oh, kudu aya bubuka, kudu aya eusi jeung aya panutup. Ari bubuka dina rangkai karangan teh naon maksudna? Oh, ngajentrekeun pangalaman hidup rek dijadikeun karangan. Jadi nu mimiti teh dijentrekeun kunaon urang hayang nuliskeun eta pangalaman. Kadua, eusi pedaran ngeunaan. Eusi pedaran nyaeta ngeunaan pangalaman anu karandapan. Tah, dina eusi pedaran teh dicaritakeun pangalaman anu karandapan ku urang anu pernah kajadian, anu pernah ku urang dilalui atanapi dilewati teh naon wae di dinya dicaritakeun dina karangan pangalaman eta. Katilu, aya panutup. Panutup mangrupa gambaran anu nulis ngeunaan pangalaman. Jadi pandangan kita yang menulis mengenai pengalaman yang kita buat atanapi yang eta. Tah, ayeuna sakitu nu kapihatur ku Ibu. Tah, aya pancen kanggo hidep. Cobi ditingali buku paket basa Sundana. Ayeuna lajeng dina pangajaran kadua kan.
tingali kaca 15 dugi ka kaca 18. Didinya aya carita pengalaman anu judulna Kalembur Aki. Prak ku hideuk baca carita judulna Kalembur Aki ti kaca 15 dugikeun ka kaca 18. Tah satos eta, pancen anu kadua nyaeta ngajawab pananya ngeunaan eta carita di kaca 18 dugikeun ka kaca 20. Jadi pananya ngeunaan carita pengalaman Kalembur Aki teh aya dina kaca 18 dugi ka kaca 20. Sadayana aya 8 soal. Janten ku hideuk kerjakeun eta pananya ngeunaan nahaman eusi karangan pangalaman. Sadayana 8 soalnya. Dugi ka kaca 20 tingali. Tekengeng hilap. Sadayana aya 8 soal. Mung sakitu wae nu kapihatur ku Ibu. Pamugia hideuk tiasa paham, tiasa ngartos ngeunaan karangan pangalaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.